indah anaking gelis anjen kedah syukur ke Allah, kedah syukur oge kanu jadi indung jeung bapa. Danget ayeuna ku ibu ramah hidup di paparinan waktos kanggo ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras sareng siraman. Ieu teu aya parentahna dina agama, sok komo dicontokeun ku Rasul. Sateu acan panganten ditikahkeun kedah ngayakeun heula acara sapertos kieu. Ieu murni adat istiadat. Nanging adat istiadat ieu teh insyaallah Pak Ustad henteu matak ngarempak kana ajaran agama. Sumangga ku ibu urang dipedar heula geus naon atuh ari ngaras teh? Naon siraman teh? Ngaras anaking indah. Wujud tata krama ti hidup anu jadi budak. Kasaha? Ka indung bapa hidup geulis. Ibu ramah hidup anu ngajantenkeun cukang lantaran hidup bubrag medal ke alam dunia. Indung bapa hidup anu sakitu hese capekna 23 tahun niupan hidup, ngamemenan hidup, ngabelaan hidup, nedunan sagarupi kahayang hidup nepikeun ka alhamdulillah hidup junun jucung sakola tamat jadi sarjana di kota eta meunang hese capek nu jadi indung jeung bapa. Buktos bakti hidup kanu jadi indung, buktos bakti hidup kanu jadi bapa. Tah ayeuna hidup ngalaksanakeun acara ngaras ngawasuh dampal sampean aranjeuna buktos bakti hidup ka aranjeuna duaan. Indah kedah yakin kana katerangan Rasul, ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah geulis gumantung karidoan indung jeung bapa. Ulah boga rasa urang sakola leuwih luhur manan indung jeung bapa. Keukeuh ngukakeun karidoan Allah anging ku karidoan indung jeung bapa hidup. Tikawit dinten Kemis satu tasna hidup sah dipihukum ku Cep Deni tangtos kewajiban utama hidup kanu jadi salaki. Bapak haji kali ibu kedah kersa di nomor 2 keun. Gaduh putra istri mah nya kitu teh. Kenging niupan ti aali, kenging usapan, tos gaduh caroge anjeunna bakal nuturkeun anu janten carogena. Tapi insyaallah surga firdaus kanggo bapak kali ibu margi ngagaduhan putri anu soleha anu nurut kanu janten carogena. Ayeuna siraman indah, siraman mabuktos kadeudeuh tanda kanyaah tawis kaasih. Indung jeung bapa, nini jeung aki kabeh baraya datang ku cara ngucurkeun tirta suci. Cai doa anu kenging ngaduaan tadi. Abdi kantos ngaos Pak Ustad di sababaraha literasi. Cai lamun tos didoaan ngalangkungan ayat-ayat Allah, aya ion-ion positif anu asup ka eta cai. Janten kumaha niatna? Tadi niatna sakitu saena. Mudah-mudahan Allah ngeresakeun da sagala rupi Allah anu maha kun fayakun teu aya nu mustahil. Mungguh Allah mudah-mudahan ieu cai doa teh leres-leres bisa meresihan rereget anu aya dina lahir batin hidup. Neng indah sing pait daging pahang tulang sehat walafiat boga budak boga turunan sehat anaki sok komo batinna mah margi keur awewe teu cukup geulis lahir eta mah ukur pupulasan anu utama mah doakeun ku sadayana. Neng indah mudah-mudahan tiasa janten istri anu soleha, istri anu qurrata a'yun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyoreang mangsa katukang 23 tahun katukang. Ibu Hajah Lin Sukarlina ibu hidup neng indah dikeresakeun ku Allah kakandungan ngakandung hidup 8 bulan lilana tikawit sabulan ngaheran dugikeun ka waktosna harita dinten Ahad 16 Februari 87 Ibu Hajah Lin ibu hidup ngajerit maratan langit moceak maratan jagat duka sabaraha getih anu ngabayabah antol katana duka sabaraha kesan anu nyurulung teu katahan anjeunna poho di kanyawa sorangan
mengakhirkan hidup gelis. Dikeresakan ku Allah alhamdulillah gubrak medal ke alam dunia. Budak awewe anu menang di pikahayang gelis sampulur sampurna teu aya kuciwa. Di ngaranan Indah Mustika Hidayati. Nami anu endah gelis. Ayeuna 23 tahun teu karasa anjeun geus jaluk-juk jangkung. Geus boga niat rek balai nyungcung duh bagja indung Bapa hidup gelis bagja pisan. Ayun ambing jeung neleng nengkung hidup di ais kudu jadi indung muntang ka tuang rama mangga teras ngalengkah ka bali dieu Pak Haji. Bapak Haji Entas Putri Salira Indah Mustika Hidayati dinten Kemis kaping 10 September bade aya nu mihukum hiji jajaka nu tangtos ieu jajaka teh pilihan hate Neng Indah Cep Deni Nur Hidayat. Insyaallah baris mihukum tuang putra kumaha Bapak salaku ramakna anu bade ngawalian Neng dinten Kemis kumaha Pak ridho ikhlas indah dipigarwa ku Cep Deni Nur Hidayat. Ridho ikhlas Alhamdulillah indah gelis anaki ramah hidup ridho ikhlas lillahi ta'ala ngalupaskeun hidup. Sakedap deui ieu lilina ditiup ku Bapa bari dina manah Bapa tetep untang ka Allah. Bapa gaduh kakiatan kanggo mukakeun rahmatna Allah. Mugia Cep Deni Nur Hidayat tiasa ngatik ngadidik ngawarah tuang putri utami nama agama nak langkung sae. Tanggal waler Bapa mirangan, tanggal waler Ibu pon kitu deui. Tanggal waler Bapa kaneng indah dunia akhiratna lungsur kanu janten carogegna. Mangga Bapa ditiup lilina bismillahi Allahu Akbar ya Allah titipun anak. Alhamdulillah. Mangga calik tiluan nengna dipangkon ku Bapa. Indah gelis anaking ayeuna hidup rek diecagkeun aisan berat sakumaha berat indung Bapa hidup da puguh ka anak awewe melangna leuwih-leuwih gelis tapi ieu takdir ti Allah alhamdulillah hidup rek ngabogaan salaki mangga Ibu diecagkeun aisanana bral jungjunan geramian sing janglar sing tawakal hate disangkeh ku kasolehan jeung keimanan insyaallah bagja nyarengan lengkah hidup didoakeun ku mamah jeung Bapa. Neng lungsur gelis mayun ka tuang Ibu mayun ka tuang Rama. Neng calik dina sinjang anu jumlahna 7 naon maksadna ieu teh siloka teu kudu munjung ka gunung tekudu muja kasagara margi eta namah-namah doraka jeung kamusrikan kasaha kudu munjung jeung muja iwalti kanu jadi indung jeung Bapa gelis lantaran doa indung jeung Bapa mah mustajabah doa indung jeung Bapa nembus langit ka-7 teu aya halang di payunan Salira Ibu ramah hidup gelis cepengan panangan mamah ku Neng tetep mamah ku Neng tah ka Ibu heula Ibu Hajahlin insan aulia Allah anu sakitu sabar nama yunan Neng tarabet saban geureuh sentak sengor estuningnya ngilungan karena sagor kabohongan Neng salami ieu saha anu ti payun digamreng disentak ku Neng upami Neng mulih ti ledeng seueur ka pusing skripsi teu acan beres tapi indung mah lautan hampura indung geus pasti ngahampura kanu jadi anak burung palung bodo gelo keukeuh anak sorangan keukeuh teu weleh didoakeun tingali ramah hidup gelis anjeunna sakitu tanggal walerna ageng sagala rupa kahayang Neng dicumponan
belaan kesorangan ramah hidup magelis cek paribasana asal anak kacumponan sagaro pikahayang anjeunna ridho lillahi ta'ala. Tah ayeuna meungpeung aya ibu ramah hidup aya keneh. Bayangkeun upami ibu ramah hidup parantos didurup ku sinjang, diibakan ku tatangga, diangkatkeun ka pajaratan neng rek menta hampura ka saha. Meungpeung aya indung, meungpeung aya bapa, penta doana. Sing yakin doa indung jeung bapa pasti ngagampilkeun kana jalan kahirupan neng kapayuna. Mangga neng parantos nyiapkeun ieu tiasa diaos geulis.